dina pedaran ngobrol jeung tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana di mana wae ayana ieu sakali deui kuring mah tepetot-petot ngahaturkeun nuhun ka pamirsa sadayana anu tos nge-like and subscribe ya subrek nge-like and subrek oge share and comment dina program ngobok ieu gitu tanya ulah naon ulah peditku subscribe gitu tanya sampai subscribe saseur-seurna oge share ka mana we share bade ka Uganda bade ka Belanda nya oke papenak upami misalkan di share ka Belanda sugan penak sareng omah opah gitu nya pamirsa sadayana alhamdulillah di wengi ieu masih di tempat anu matuh nyaeta di Aero Kopinari ya anu alhamdulillah tempatna anu sakiraoseun pisan anu aya di jalan Gandasoli nomor 180 hiji Katapang Kabupaten Bandung. Beuh pamirsa anu kagungan komunitas misalkan abdi cenah ieu hoyong kongkow hoyong naon kitu nyanda ka Bogoh ieu ka mana ieu nya cenah ka dieu weh ka Aero Kopinari bari ngopi gitu tanya oge hatur nuhun ka tim Mimiti Studio oge Kang Acep 88% kaduluran anu parantos kagandengan gitu kuring oge alhamdulillah direncangan ku kameramen Mang Erik sareng Mang John masih setia dina pedaran dongeng enteng dina acara ngobrol sareng tembok gitu tanya upami urang ngobrolkeun salah sawios naon wae gitunya kadang-kadang aya dongeng anu didongengkeun deui gitu tanya aya carita anu dicaritakeun deui boh bilih para nonoman para jajaka wanoja bapak-bapak akang aa teteh ece anu kagungan dongeng ieu hoyong didongengkeun di dieu mangga kantun kintunkeun wae skripna atanapi voice recorderna ka sim kuring sapara kanca di dieu yeuh ka ngalangkungan nomor WA 088671324854 insyaallah upami terus dikintunkeun ka dieu ku sim kuring saja dipedar dina acara ngobok dongeng enteng ieu mudah-mudahan urang sadayana tiasa silaturahmi tiasa ngamumule dongeng itu saja punten pisan ka para sastrawan ka para penulis ka para pangarang cimkuring sekali deui sanes kutiasa nanging ieu salah sawios naon tawis reueus tawis nyaah kana dongeng-dongeng anu kenging atanapi hasil tina buah karyana para boh pangarang gitu tanya boh para penulis oge sastrawan nanging simkuring mangga ngahaturanan boh bilih anu kagungan dongeng kintunkeun weh ka simkuring aya hiji dongeng ieu lamun urang ngadongeng enteng mudah-mudahan tiasa katampi kalian kabingahan kieu yeuh nya aya caritana kieu aya hiji aki-aki eta aki-aki teh ku bedegong na teh naker jigah nama urut jawara baheula na teh tukang bobok tukang tarok tapi entah nyingsatkeun anrok mah nya Mang Jon nya tukang bobok tukang tarok tukang nyingsatkeun anrok mah tara ngan eta aki-aki teh ku gede rahulna eta aki-aki teh gede rahulna kieu caritana hiji waktu eta aki-aki anu katelahna ngaranna teh Mang Subarna kasohor aki-aki anu pangawakanana masih keneh cangker sok sanajan umurna geus kawilang tengah tubuh hampir eureup maju ka bau taneuh gitu tanya gede bohong
hiji waktu ngobrol jeung saurang jajaka anu ngaranna Subarna jeung Sumarna ngaranna saru hampir mirip Subarna jeung Sumarna. Hiji waktu manehna ngobrol di Posrona lain cenah bejana abah teh baheula mah cenah jawara dewek mah jawara cenah baheula kasohor dewek mah naon teu kaop aya nu mencrong ditonyok teu kaop kaseuneuh saeutik diledot kitu ceuk mah Bah Subarna bari semu lajag-lejeg cigah nu polontong naker nagerentos hate Sumarna manehna ngomong kieu bener ieu aki-aki teh paingan cek aki kuring si Subarna mah gede rahul da beula teh cenah lain jawara si Subarna teh tukang kuda cenah si Subarna mah boro-boro ka jadi jawara bener cenah ku aing tingalikeun cenah ieu aki-aki hayang sidik aing kabohonganna garentos hate Sumarna bah urang ulin ya ulin ka mana cenah kuring mah cenah nya ge geus kolot kieu geus kaaprak ka mamana oge di Tungtung Papua nepi ka Pulau Jawa kuring lempang cenah kuring mah ceuk Subarna meuni ku gede rahulna pisan urang ulin bah isuk mah urang ulin cenah kaleuweung aya tempat anu ngunaheun ceuk Sumarna hayu isukan rebun-rebun sampeur abah di dieu mangga bah cenah isuk kacaritakeun isuk-isuk kita kira-kira meletek panon poe Sumarna nyamperkeun ka imah Bah Subarna bari keketrok bah hayu atuh lain nyirekam wae geus kolot wae kieu mah hayu lain urang ulin teh ceuk Sumarna bari ceceleubeungan hareupeun imah Bah Subarna mangke kehed dewek ye bebekelan heula ceuk Bah Subarna jeung bebekelan segala rupa apa nabah mah jawara kira aku jawara teu bisa neangan dahareun di jalan ceuk Sumarna garentos Sumarna nah hatena boga keyakinan manehna mekel ranginang papais bugis jeung pareret anu dikaresekan ku aing ke merek ditipu digalikeun misi aki kurang ajar ceuk Sumarna teu kungsi lila kulutra we Bah Subarna mukakeun panto imahna alah sia majang make jeung gogorowokan sagala aing teh pancan torek atuh can pikun-pikun teuing dibandingkeun jeung maneh mah ceuk Bah Subarna hayu bah ane abah mekel naon eta alah aing mah teu lepas di golok ieu ceuk Bah Subarna bari nemongkeun bedogna anu panjangna meh hampir 1/2 meter ari eta na enong mah kadaharan luar negeri atuh bener aki-aki teh tukang waduk cenah biasana oge pan mekel kulup sampe ceuk Sumarna breng we atuh duanana arinip ninggalkeun imah Bah Subarna nuju ka tempat anu dituju nyaeta tempat anu pangenahna ceuk Sumarna barang tepi ka hiji leuweung anu jauh ti ditu ti dieu Bah Subarna anu kasohor gede wadul teh anu kasohor asa pangwanianana manehna cenah boga indra kagenep pangdengena geus leuwih-leuwih ti alat teknologi anu mutakhir zaman kiwari manehna geus boga satelit pajarkeun teh dina ceulina ceuk Subarna waktu harita ngobrol jeung Sumarna bener kitu ieu aki-aki teh dedengeanana geus cigah satelit
keur anteng lempang kitu duanan Bah Subarna megat motong kana lengkahna Sumarna. Kela Sumarna eureun heula. Naon bah? Make jeung nitah eureun heula, Abah capek. Lain capek aing mah cicing heula sia. Diuk heula di dieu. Ceuk Bah Subarna bari semu ngahegak. Terus si Bah Subarna diuk. Dengekeun tah ku sia. Diuk maneh. Ceuk Bah Subarna nitah diuk ka Sumarna. Bah Subarna diuk kana pentangkal kai. Bari kodongkang manehna ngodok endongna. Naon bah? Reuk make jeung rek nyokot bedog sagala. Lain rek nyokot bedog cicing, aing rek nyokot cai cenah. Nah cenah bah haus, lain haus aing mah Sumarna ieu rek ngajampe teu kadenge ku sia. Kadenge naon cenah? Kadenge naon ari Abah? Da asa teu ngadenge naon cicing. Eta nu kakaresekan sia teh. Lebah rukun itu. Eta teh ceuli aing. Jeung pikir aing, jeung hati aing, jeung ilmu anu aya dina otak aing, cek satelit aing, eta teh sora maung. Abah mah piraku dina zaman kiwari make aya keneh maung. Alah sia masuk tara percaya ka kolot. Aing teh jawara, cek Bah Subarna bari ngalekik nginum meakeun cai nu hampir sabotol. Sumarna dina pamikirna ieu mah aki-aki teh lain ku sekeceli teuing alasan we meureunnya si kurang ajar mah haus ngajak reureuh ka aing era malekik eta mah. Terus we cigah nu heueuh Bah Subarna teh bubura kabelah kidul kabelah keler kulon jeung wetan buah ika sia. Cek Bah Subarna naon ari Abah jeung bubura cek Sumarna cicing tingali kadenge deui teh ku sia teu bah teu kadenge naon nya cek aing oge eueuh maungna ge luncat karek ku aing di bubura ge. Alah Abah mah tadi ge kuring mah teu ngadenge naon sia nu teu ngadenge ceuli aing mah leuwih ti satelit cek Bah Subarna. Alah bener ya aki-aki teh tukang ngawat eueuh sugan masih gede raheueuh. Cek hate Sumarna bari ngetek-ngetek hayang maes ka Abah Subarna teh. Terus manehna ayo bah urang indit mah aya jigana maungna ge Abah atuh ti hareup. Alah budak ngora ti hareup aing di tukang cek Bah Subarna anu masih keneh keukeuh beteukeuh kana ngawadulna mah. Aing di tukang sia di hareup. Cepengan ieu naon bah? Cepengan bedog aing. Alah naha aing dipuh cek Bah Subarna manehna geus mimiti KDC. Sabab beuki ditu beuki nanyak sanggeus ngaliwatan tanjakan anu kahiji di dinya Sumarna mimiti naon ngedalkeun pamikiranna dina hatena manteng tah di dieu sia ku aing ayeuna mah. Bah itu cenah bah itu tingali ti luhur katingali pan ti dieu mah naon ari sia Sumarna itu walungan kuat kagenaheun kitu bah menikah herang caina ge tah bah di dieu cenah mah ieu teh cai teh bisa ngajampe lamun urang hayang awet ngora. Nu bener sia teh ceuk Bah Subarna. Tapi dina sajeroning kitu Bah Subarna napi mikirna wah si Sumarna teh ieu teh tempat pikeun awet ngora rek mecakan aing mah. Cek hayu urang ka handap Sumarna. Hayu Bang. Duanana turun tuturubun ka handap. Sanggeus tepi ka sisi walungan teh Bah Subarna dibobodo ku Sumarna. Tah bah lamun Abah hayang jadi ngora Abah cicing sisi walungan tah urang erek sisi tukangan Abah. Terus tah Abah menjajampean we sabisa-bisa cek Sumarna teh barang ke tapi Abah beureum cenah cek Sumarna. Bah Subarna ngagugu harita teh manehna cicing sila sidakap sisi walungan bari beureum lep beureum tah keur peureum kitu Sumarna anu mimiti ngaluarkeun tipu dayana.
gajlang weh kawalungan kucungar eta mah Bah Subarna anu keur anteng Mujasmedi teh ya meletet padona bari semu sanggeus ningali Sumarna ose-osehan manehna kakara cengkat tina Mujasmedina kunaon ari maneh Subarna sia make jeung teuleum sagala rupa jiga jalma anu kapanasan wae sia teh cidik ieu teh pan karek oge jam 10 piraku geus panas deui awak teh ceuk Bah Subarna lain bah ceuk Sumarna bari roroesan bari mawa keresek anu warnana hideung sia eta mah mawa naon ceuk Bah Subarna ieu ka dieu gerabah ka dieu kela urang ka dinya ceuk Sumarna kalacat Sumarna naik bari ngos-ngosan haheho gigireun Bah Subarna kunaon ari sia make jeung munculkeun lain bah lain kitu tadi teh bakat ku herang eta cai katingali bah ujung kadenge eta ku kuring sora geuning eta mah sora gamelan degung dihanap nu bener ceuk Bah Subarna bari panasaran Bah Subarna teh hayang yakin heuh atuh henteu eta carita si Sumarna teh nu balik sia teh ngomong teh Sumarna laras bah sora degung kuat ngungkung nah eta mah bah kuring asa hayang ngayakinkeun gajlang weh mantak tadi abah keur Mujasmedi teh eta kejebur teh bah kuring ka handap bener bah di handap teh aya nu hajat jigana mah bah nu hajat teh moal henteu ieu teh rerehanana Nyi Roro Kidul sia nu balik Nyi Roro Kidul pan di ditu di laut lain di walungan ari abah apan buah ieu teh walungan teh desana Nyi Roro Kidul sia mah sok nakranan ceuk Bah Subarna bari nepak kana talang Sumarna tuh tingali bah tah uing ieu ku nayaga tadi di bahanan keresek cenah keresek naon ari sia ciga nu bener cenah alah pan abah tadi ti imah makal naon aing makal klub sapu alah bah klub sapu mah geus teu usum uring mah teu mawana naon tah tingali ku abah mau di bahanan keresek ku nayaga tadi cenah dihandapkeun leuwih nu balik sia teh dibuka eta mah ku Sumarna teh keresek warna hideung teh barang diilikan ku Bah Subarna marejagna alah napa mikirna bener si Sumarna teh ngora-ngora sakti kieu leuwih ti aing elmuna anu aing mah pan tukang ngarahul eleh ieu mah bener nyaan Sumarna teh geuning budak ngora lain samanea diilikan ku Bah Subarna keresek anu dibukakeun ku Sumarna teh eusina teh pareren papais bugis ranginang jeung tangtang angin bener Sumarna nya ieu teh geuning aya nu hajat di handap teh bisa kieu eta sia ilmu nu teh aing teh ya ceuk Bah Subarna nu elehna kitu nama pawargi sadayana anu ti abah nu mana cenah ieu ilmu kuring mah tinggal ditanya bah bener percaya teu ka kuring percaya dewek ayeuna mah tapi dewek hayang nyaksi hayang neus ku panon sorangan nah bener itu obrolan teh alah sok we abah ngaguju bareng ngagajrang bisi abah teu percaya mah tidinya Bah Subarna anu hayang ngayakinkeun kana naon nu diomongkeun ku si Sumarna teh ya ucul-ucul baju ucul-ucul ikat ucul-ucul kolor sagala rupa bedog 1,5 meter nih nyape ya pusaka cenah ceuk Bah Subarna masih keneh sombong jeung polonto tah sok we bah ngagajlangna bah ti luhur pan abah mah elmuna geus luhur ngagajel lagi kudu ti luhur wah nu balik ceuk Bah Sumarna nya tah tingali aya tangkal baru nu ngadoyong tidinya abah ngagajel alah sia mah ceuk kakolot teh ceuk Bah Subarna bari ngagugu da katipu teh ya meureun si Abah Subarna teh terekel naik kana tangkal baru nu geus doyong luhureun walungan tu anta parah pamirsa sadayana gajlang weh ta si Abah Subarna teh ngagajleng keropok ketemu cangkat si Abah Subarna teh cangkat bari rawesan Sumarna bari ampir-ampiran eueuh paragat nyawana teh
atuh Sumarna anu ngarasa dosa ka dirina asa ngaheureukeun kana jadi aki-aki gak ilang Sumarna disangkeh eta Bah Sumarna ditaikeun ka sisi walungan. Aduh Abah kunaon atuh ari Abah eta tarang Abah mendingan cenol nu kenca jeung nu katuhu yeuna palipisanana soek. Kunaon Abah eta bisa soek palipisan jeung eta tarang meni nyarno sagede enom. Bener ceuk maneh Sumarna aing mah percaya ayeuna ka maneh. Nah kitu percaya kunaon Abah? Bener aya gamelan dihandap aya nu hajat dihandap cigahna eta dulurna Nyi Roro Kidul. Nah bisa apal kitu Abah aya nu hajat aing tidak gor kana panggung tidak gor kana panggung aing keur naon mencug eta mencug bajidor cenah aing tidak gor kana panggung kuat kabolek sekieu. Tidinya pamirsa sadayana Sumarna gaduh keyakinan yen Bah Subarna teh bener tukang rahulna teh sabab manehna tadi ngajebur teh hayang ngayakinkeun nah bener Bah Subarna teh kawani jeung kanyataan dina caritaanna teh jalma anu tarang ngabohong geuning si Abah teh tukang ngabohongnya ceuk hate Sumarna. Da tadi mah pan aing teh bobodohan pan ieu teh bugis papais jeung kadaharan nu sajana teh pan bawati imah tadi hanapeun leuwih mah boro-boro kaya hiburan nu puguh mah batu we nu taringgul ceuk Sumarna. Tah tidinya manehna Sumarna jeung Bah Subarna anu rengse anu beres diubaran ku Sumarna yeuna dipopokan ku daun baluntas atuh anu ngajenurna jeung nu buncunurna geus diusapan ku letak di sisi walungan pajarkeun teh jampe ceuk si Sumarna teh pajarkeun teh ramuan geus katipu deui. Nah si Bah Subarna teh geus ngagugu deui tidinya manehna baralik weh ka imahna. Tah kitu pamirsa dongeng enteng ngeunaan kabohonganana aki-aki anu murus tunyung anu gede rahul gede wadul. Ye dongeng pamirsa sadayana kintunan ti salah sawios guru sakola anu aya di Cangkuang Cibaduyutnya. Nah Erik mohon anu aya di SMK Amanah. Kitu nanti Bapak Guru SMK Amanah hatur nuhun dongeng entengna anu judulna Aki-aki Gede Rahul. Mugi katampi kalian kabingahan pamirsa sadayana pamirsa ngobok dina pedaran dongeng enteng urang tepang deui dina dongeng enteng anu salajengna masih di acara ngobok oge masih di tempat anu batuh di Aero Kopinari. Sim kuring maobut ngaturkeun nuhun kana like, subscribe, share, and comment ti pamirsa sadayana tepang deui dina episode anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cad Rampes.